punten uing madilaladon boga tatangga haji beunghar tapi koret eta tukang bas tukang bangunan kuateun hubungan gawe di imah manehna pasti tanya ke babaturan akuran saya mau gawe di masjid eta pas eta mah haji siapa teh nyahoeun si eta mah haji ge kieu nyaho kieu pelit aing gawe di imah manehna barang sabulan di beredaanna jeung oncom we jeung oncom konten tetobean dulu aing nyaho teh sia cenah kopi nu isuk hampasna disuduh deui sore alhamdulillah punya emang ngaji mah kudu bahagia ilmu akan mudah didapat ketika dalam keadaan bahagia betul coba ibu lamun ngaji ngahulang kita hong pas ke modal atau malah asik ilmu bener sering namanya mas ketawa aja bu ya aujar wabis salati dari wafitil kadar wabis salati alaihi irhamul kibaru wassighar وبالصلاة عليه تنال رحمة العزيز الغفار سيد الجن والبشر وسيد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر أما بعد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ngadoca asa nongtok bohong ngajawab najan kawihan bu eta pun euy astagfirullah sing sopan ka ustad maka gitu euy kah gitu bu ini apa kah gitu bu nah ibu nagari sejenol gitu mah kata Nabi kullu lafzin min lafzil jalalah fa huwa zikrun kullama kasura lafzuhu kasura ajruhu ketika dibacakan ayat Quran maka jawab dengan lafaz Allah maka itu termasuk zikir kata Nabi kullama kasura lafzuhu kasura ajruhu semakin banyak kita mengucapkan Allah 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 semakin banyak pahala yang bisa kita raih alhamdulillah jawab si kompak siap Bismillahirrahmanirrahim Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ila akhiril ayat sadaqallahul azim. Bu, ngeunah itu suarana bu? Alhamdulillah abdi pernah jadi juara provinsi harita pesertana ya opat nu tilu mencret jadi wing beunang. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah ila akhiril hadis sadaqallahul azim. Wa qala ulama ta'ala fa inal 'in mazainu wa fadlun wa in wa nun likulli mahamidi toleng nang niti wanci anu mustari jika kiwari ninggang mangsa anu waluya jika ayeuna memang takdir mah teu bisa dipungkir qadar ge teu bisa disinglar bahkan kodok mah teu bisa dibobodo rehna urang sadaya tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok hempak mayapak dina mahfalah Allah anu mulia daya sanes ngagugurkeun kawajiban yakni tolabul ilmi pamugia urang nu hadir kabeh sing kenging ilmu anu manfaat amin atuh sauihna urang di tempat ieu kabeh sing dihampura dosana ku Allah amin shalawat mi wassalam pamugian
dikucurkan, dikocorkan, dikecarkan, dikicirkan ka junjungan urang sadaya paduka alam Habibanal Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka keluargina, ka sahabatna, dugi ka urang salaku umatna, pamugia urang nu hadir kabeh sing kaasukeun umat Rasul anu kenging syafaat di poe kiamat. Amin ya robbal alamin. Anu kusim kuring dihormati, wabil khususil khusus para alimil ulama setempat, para guru, para kiai, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus guru urang sarerea anu karam kiai setempat yaitu Bapak Haji Aceh sadaya, Ustaz Khalil, Ustaz Muhi, urang doakan guru-guru urang sing sehat panjang umur tur barokah. Amin. Sing ditambah barokah ilmuna, amin, ditambah barokah rezekina, ditambah pemajikanana. Amin. Amin Pak. Amin wae. Tehilap anu kusim kuring dihormati aparatur pemerintah sipil militer luhur handap atasan bawahan kabeh teu diwiji-wiji, urang doakeun aparatur urang teh handap dugi ka luhur dimulai RT tepi ka presiden sing menang taufik hidayah ti Allah. Amin. Wabil khusus ieu aparat urang doakeun dia Palurah Abdul Qahar sing sehat panjang umur. Amin. Kemudian Bapak RW Andri sing sehat panjang umur. Amin. Ari tah. Ini tah, ning tah. Urang doakeun heula, urang macakeun Fatihah sekali banyak. Wabil khusus kanggo almarhum Haji Uca bin Raibin. Ajeuna kantos janten DKM nya punya. Urang doakeun mudah-mudahan mantena mautna sing husnul khotimah. Amin. Ditampi iman Islamna, dihampura segala kahilafan dosana, ditepatkeun dina karinduan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tehilap anu kusim kuring dihormati ibu-ibu sadayana nu hadir dina ieu tempat, didoakeun kabeh nu hadir mudah-mudahan anu boga panyakit bingung sing dileungitkeun panyakit bingungna amin. Aya anu bingung aya. Dikata pun apa beungeutna bari bingung kabeh ya. Anu boga penyakit pusing sing dileungitkeun panyakit pusingna amin. Atur barokah hutang sing lalunas. Kenceng amat tapi ada hutang. Baik, singkat saja karena waktu juga sudah siang. Setelah ini saya harus ke Singapura, Bu. Bangun air ngondang. Itu apa cicing di imah. Kamari ge diondang ka Malaysia wing teu datang euceuk. Arek Jonathan Upin Ipin. Ibu ngadeg punya supaya ketemu kasepna. Di bangun teu doa kasep teh. Baik. Bu. Jelas teh suaranya jelas? Baik, di Indonesia khususnya di Kalapadoyong ya. Di Indonesia khususnya di Kalapadoyong loba jelema nama muslim tapi akhlakna teu akur jeung Islam. Benar teh kira-kira ieu? Sakali deui. Di Indonesia khususnya di Kalapadoyong, hei loba cenah jelema nama muslim tapi akhlakna teu akur jeung Islam. Benar. Tapi di luar negeri aya nu akhlakna Islam cantang tuh jelema nama muslim. Makana Bu nu hese teh jadi Islam jeung muslim jeung Islam. Lir siapa? Maksudna kumaha Ustaz? Nya jelema na muslim akhlakna memakai aturan undang-undang Islam. Ieu nu hararese teh Ibu. Benar. Sedangkan cek Allah dina Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kaffah. Jelema anu ngaku iman cek Allah, udkhulu masuklah kalian bisilmi ke dalam Islam kapatan kapah secara totalitas ulah sapotong lantaran barang sapotong mah teu ngeunakeun. Beneran caup serojo. Barang sapotong beakeun. Maksudna kumaha Ustaz? Bergaul
kudu make aturan make pakaian ieu nu hararese teh licin. Jadi Islam nu kapah teh teu gampang. Punten sing kuring teu ngarasa paling bener, teu ngarasa paling suci, loba keneh kakurangan. Tapi pan kadang-kadang realitana di urang teh kos kitu ibu bener. Jadi Islam nu kapah teh hese ibu kadang-kadang aya jelema kos kieu punten. Salat nama rajin, ngajina oge rajin, ngan hanyakal pelit. Kayak gitu aya deui aya. Mana jelema? Makana kunaon Islam teh deukeun maju teh bu hiji nu beungarna parel. Nu kadua nu miskinna gede omong. Eta nu miskin bari urak cangkeng, aing pun aing cenah. Mun sia kurang kitu, atuh mun aing beungar eta mushola majelis nu leutik dirubuh-rubuhkeun wae. Atuh dibangun ku si atuh itu da miskin ieu. Bener Bu? Kalau miskin sombong bantuan tuh daek, nyumbang tuh daek, pagaweana komen we komen. Kan kitu aya. Masalah ki ibu Bu. Netizen. Makana Bu, hei Bu. Makana kunang Islam terkeun maju teh kitu hiji nu beungarna pelit nu kaduan miskin gede omong beungar pelit aya aya ieu dengekeun sia beungar pelit aya mati ieu menuju mana Bu ulah daek jadi jelema beungar pelit mah ulah daek ya tuh punten euy mah dilaladon boga tatangga haji beungar tapi koret eta tukang bas tukang bangunan kuat teu hubungan gawe di imah manehna. Pasti tanya ke babaturan, aku kan saya mau gawe di masjid, tapi saya tambah haji, saya mati nyahuan, saya tambah haji ge kieu, nyaw kieu, pelit. Aing gawe di imah manehna benang sabulan di beredaan aja ngocok, kontak ketobean dulu aing. Nyawa teh sia cenah kopi nu isuk hampas tadi seluruh di sore. Alhamdulillah ya men. Ulah daek hiji mah beungar pelit mah Bu. Tapi insya Allah orang Kalapado yang mau mahus tujuan baik, alhamdulillah orang dia bicara malah lagu. Atau buktinya acara naga hebat, pan ibu pakai duit ibu. Nah, ibu disewa ho, tenda pakai du, sound system pakai du, berceramah pakai, ngonang. Yang disewakan di sound system bro, ngonang. Pokoknya, insya Allah orang dia macam alhamdulillah ustad lah, cara orang Kalapado yang mau urusan acara nuki macam alhamdulillah nyarumbang baik. Tanah sombong cara orang dia tara ria. Alhamdulillah cara ibu yang mau nyumbang barang 10.000. Ibunya tiap tahun 10.000 bae saya tahu. Tara perubahan atau lumayan cara usaha 10.000 daripada henteu. Heeh saya mah nyumbang 10.000 aya nyokot berkat 8 rampok. Ulah daek jadi jelema beungar pelit mah ulah da. Ibunya rumah teh acara ya. Nyumbang. Insya luar biasa. Bagus. Pansok aya eta kadang-kadang jelema beungar keur mah pelit aja sombong ieu najis. Aya kitu aya nya. Oh, beungar nama luar biasa. Cek orang Sunda teh mah hartana ge bro di juru bro di pantong alaya di tengah imah si jam aya di pikir si jam roh aya di kolong duta. Bahkan saking beungarna imahna ge 3 tingkat luhur beurit handap pebek. Oh ya, beungar. Oh, bahkan saking beungarna imahna mewah, mobilna mewah. Saking mewahna eta mobil, lamun ditutupkeun pantona suarana gablek. Lain mobil mewah gitu, cok. Gablek teh boga. Punya, cara mobil ibu pan ditutupkeun panto suarana koplok. Tahu punya? Pane mobil mewah gitu, gablek. Pasti buka panto imahna korek. Pantai cara panto imah ibu dibuka teh malara. Alhamdulillahirobbilalamin. Ulah daek jadi mah beungar pelit mah Bu ulah da. Kau mau acara-acara kieu kudu nyarumbang beuh. Mun bisa besi gua ledek nyumbang insya. Di papan kadang-kadang kana acara mah. Lah, raja bandi bulu dandi sumbangan segala macam bulan 5 tahun lah aing geuleuh eta kadang-kadang aing kana acara mah pan nyumbang hararese punya aing beli kuota mampu kuota besar 100.000 mampu aing main rajaban 10.000
tengah belum kaya nak bener bo bo iyalah amal soleh orang nu bakal dibawa ke akhirat bo pan amal soleh tak penting orang itu bakal nulungan orang di akhirat pan aya sanes amal soleh bener eta harta nu aya ayeuna punten bo hei bo kan na sumpah kan kalau sumpah tanya rumah rumah oh cai maksudnya rumah kuwi aya saya ibu can nyari no harusnya apa mawa sorangan bo lobakeun amal sol insya amal sol eta nu bakal nulungan urang di akhirat ibu ayeuna kumpul ngaji kieu iyalah amal soleh urang nu bakal jadi saksi di akhirat insya bo urang ieu ngaji ka jenting sajam sakedeung mulai 2 sajam ieu saya 3 jamannya ialah amal soleh nu bakal nulungan urang di akhirat naon bae nu geus disumbangkeun kana ieu acara urang hadir kana ieu acara etalah nu bakal nulungan urang di akhirat makana bu aing ngaji maloba kauntungan di samping menang pahala oke menang berkat mana ge nyaho darotakan ieu bahakan bener bu iyalah pahala dari amal soleh urang bu cek rasul ya diuk urang teu pira saja we Ibnu Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harban khairun min itqi alfi raqabah cek rasul sing saha bae jelemana diuk sajam teu pira ngaji di majelis ilmu la tamassu qalaman walaupun tidak memegang pulpen wa la taktubu harban walaupun tidak menulis walau satu huruf khairun itu lebih baik min itqi alfi raqabah dibandingkan ngamardekakeun 1000 abid bayangkeun ibu diuk rek didengekeun teu didengekeun nu ceramahna tetap menang pahala ngaji mah kajian teuing bari ngobrol tetap menang pahala teh ngobrol apa dari mana ibu-ibu mah kitu ngobrol bae ngaji teh atuh ustaz mah di jero majelis nerangkeun kitab manehna mah di teras atuh mah tis jamu sakilo ya atuh teh naon tetep menang pahala insya kajian teuing nu hadir bari jeung tunduh kajian teuing sare tetep menang pahala rek molor atuh teu naon aja kuy mah tara kudu didengekeun ieu dan maksudna kieu doang teu gableung ka era jauh-jauh aing orang teu didenge bener bu atuh teu naon rek sare ge kuy mah kitu mun acara jor teuing nu haladir sare kabeh asal panitia ulah sare kitu doang ge repot urusan panitia sare pernah harita acara tipe tinggi Isra Mi'raj beureun panitia kacapean sare aku beres ceramah balik manehna beureun budang lulungu atuh berkat aing diasukeun ka mobil lurah aing balik ke moana naon aing teu lila nelpon lurahna assalamualaikum Kiai waalaikumsalam di mana ayeuna abi tos dugi ka bumi pak lurah kunaon kitu abi karek nepi ka imah lain cenah ieu dina mobil aya kardus tulisan Kiai dicinu Kiai berenya atuh beureun pak lurah aja kumaha ieu Kiai geus lag-lag ku lurah lah makanya panitia ulah sare boh iyalah amal soleh urang insya lobakeun amal soleh makana pan bucek lagu Roma Irama teh pernah ngadenge teh lagu Roma Irama anu judulna Sebujur Bangkai ibu terang sebujur bangkai dan sebujur burik bujur burik bujur ibu atau burik teh hideung teu bodas teh remak eta lagu Sebujur Bangkai nasehat keur urang ge dengekeun badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasad dipendam makin mah secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna dari kamar yang indah kasur empuk tilam putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi benar tepat iman nasihat ke urang dengekeun mah
Allah teuing ka pamajikan mana ya tuh punten kajen teh boga pamajikan geulisna kawanti-wanti endana kabina-bina ditilik digigir lentik ditetep dihareup sieup geulis pamajikan teh nyaahkeun jasa ka salakina lah eta pamajikan anak salakina geus maot ka pamajikan moal keur maturan di kuburan bener ane ngomong nama ka salakina cinta kunan abadi lah abadi ti Hongkong heuh anggar salaki maot mah beak idah karawin deui teh atuh kitu oge ibu sarua kajen teh boga salaki kasepna kabina-bina kos uing aman sorangan rumaya beurang sakimana kajen teh boga salaki kasepna kabina-bina nyaahkeun jasa ka ibu lah ibu geus maot mah eta salaki moal daekeun maturan di kuburan bener ulah-ulah ibu geus maot hirup kene angga deui mah anyar bener bu atuh pan eta salaki ditinggalkeun maot ku pamajikanna ceurik mah ceurik ngan ceurik na mata nu katuhu doang nu keca ngareret mana gantina komo eta aya salaki ditinggalkeun maot ku pamajikanna na beneran pamajikanna tukang loraka haju paeh paeh loraka ieu pamajikanna maot eta salakina bakal ti ku kesana memang teu hirup lagi ngesalkeun wae nya ini cak kuburan ini kencang deui balas moal ari punya makana bobo hei ieu kan lagu nasihat maksudna naon ketika urang maot bu ketika ibu mati nanti anu ngiringkeun ka kuburan teh tilu bu hei bu ketika ibu mati nanti anu ngiringkeun ka kuburan tilu naon ahluhu maluhu amaluhu ahluhu keluargana maluhu hartana amaluhu amalna tilu nu ngiringkeun urang ka kuburan tapi punten ibu di antara nu tilu nu dua mah balik deui saha ahluhu keluarga nganterkeun tepi ka kuburan doang beres dipendam mah baralik deui bener maluhu eta harta mobil motor nganterkeun tepi ka halaman kuburan beres mah baralik deui bener makanya cek Rasulullah ya wahidun satu yang kekal yang terus ngiringin kita sampai akhirat naon amaluhu amal urang makana lobakeun makana ngararaj insya ieu amal soleh urang makana lagu omah ibu nasihat bae keur urang eta terus kali itu nadengekeun dari kamar yang indah kasur empuk tilam putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi naon maksudna urang eta dunia kajenting loba atuh moal dibawa maot bener imah megah mobil mewah atuh moal dibawa maot bener makana ulah som eta ibu make baju ayeuna mahal ratusan ribu bahkan sampai jutaan ulah sombong eta geus maot mau dipake teh baju anu dipake mangkut kain kapan hargana ge 35.000 sameter makana ulah sombong ibu jelema kadang-kadang ya Allah sombong kesusah ka jeung tatangga deukeut geus mungharwe saeutik sasalama jeung tukang beca embung aja mah kus kitu Allah tatang peteng-teng dia bulak cangkeng dina tangtang lempang teu napak kuntilanak naudzubillahimin ulah sok teu dibawa tuh makana lagu oma mah nasehat bae Bu nya makana uing ayeuna keur ngapalkeun lagu oma iya bener jeung rajakan lumayan apa sudah lagu nanti nasehat bae ceuk makana uing mah salut ka Roma Irama naon jadi lagu we mah jadi Roma Irama itu EQ-nya di atas rata-rata pinter jadi naon jadi lagu we mah aya mobil nanjak teu kuat teu jadi lagu oma mobil nanjak teu kuat teu naon cek oma rem tangan sudah pasti ada di tangan di tangan nyawa aing ya hebat Roma Irama jadi lagu wae aya jelema rek maling buah cau kanyawan koma naon cek oma jangan ditebak jangan ditebak segitu pisan orang jangan ditebak jangan ditebak jadi lagu wae mamanya Bu aja pernah asana tahun 2013 apa 2014 gitu Roma Irama nyalon ke jadi presiden pernah nyari tanya
eta hadena tuh jadi ya tuh lamun Roma Irama jadi presiden atau lagu marhaba ngagaleo marhaba dijawab punya mana dah dia paeh orang kaget tuh sering bu memang ngaji mah kudu bunga ibu-ibu kudu kieu-kieu we ngaji teh bu apa maksudna kieu bu nya maksudna atuh bunga-bunga di dieu datang ka imah pusing deui ge atau ingin nyawa seserian ke di dieu datang ka imah ngahulang bener di dieu mah ibu hadir tempo cenah ustadna meuli kasep iya Allah ya asal cenah ina cenah eta mah ustadna kasep aju balik ka imah nempo salakina Oh. Jadi bu punten bu, pepatah mengatakan bahagia itu sederhana, benar? Yang bapak di Facebooknya tulisan lagi ya, bahagia itu hakikatnya sederhana, yang rumit itu penjelasannya, benar bu? Kita kumpul ngaji bareng ketawa bersama setelah ini kita berpisah. Namun mohon maaf sejatinya yang menyedihkan itu bukan perpisahan, tapi kehilangan. Dan kalian akan kehilangan saya. Punten emang ngaji mah kudu bahagia. Ilmu akan mudah didapat ketika dalam keadaan bahagia, betul? Coba ibu lamun ngaji ngahulang kita hong. Pas kebo modal. Atau malah sepeta ilmu bener. Seri namanya. Mas ketawa aja bu ya. Jangan ditahan seri baik. Pokoknya nama ibu tadi teakan ya bahagia itu sederhana bener bu. Ayo nama kieu bae lah pokona mah ayo nama urang boga duit seuri boga duit seuri aya jelema seuri jelema seuri modal seuri kesana yang diuk woi nah balik deui makana jadi Islam nu kapah teh hese bener bu tadi teh salat nama rajin ngaji na rajin ngan aja kapal nah iya lah wesek aya deui jelema kos kieu ieu mah sabalikna bergaulna hebat jeung tatangga deukeut barang berekna rada daekan ngan aja ka tara daek salat aya dari kitu aya salaki ibu deui bae bener bu ieu mah ti isuk teh pika sore batur mah salat johor salat asar ieu mah manehna ti isuk teh pika sore pagawean dengan museuh apa museuh tukang musik ayah ibu tadi nyawa yang jermananya kepala gua atau ibu dengekan cek kuing mah punten di banyak cuy mah eta jelema tukang musik teh cerdas dah atuh bayangkeun boga duit 50.000 beli lauk 2 kilo dipelahkeun diuseup deui manehna ti isuk meletup tapi ka sore meletek rokok beak 5 bungkus kopi 5 gelas menang beun ke hijian teu cerdasnya cerdas mah buka duit 50.000 beli lauk 2 kilo olah keun hakan beres ieu isuk meletup tapi ka sore meletek salat johor teu salat asar teu inajis nauzubillah min ieu maksudna lain tukang musik ga eta ninggalkeun salat teu naon kan maksudna eta kadang-kadangnya musik kitu oh ieu tur kitu nauzubillah min bo makana sing ade dengan salaki dengan minantu kudu daek salat insya ibu teh lah cenah ustad kubuka beneran cenah boga salah kita naik sholat atau salah ibu daek kanu kitu kumaha deui atuh sok sholat di rumah erlem makana pulung minantu mah ulah sembarangan ce heuy neangan salaki neangan minantu ulah sembarangan insya udah daek sholat boga kapal ieu kadang-kadang lah cenah ustad teu naon cenah tara daek sholat ge nu penting mah loba badu mata duitan kan gitu bayar ini nama benar dengan minat ulah sembarangan bo sehingga depan cek rasul fasbar bizatidin talibat siadaka agama heula dengan minat teh agama heul makana puluh minat mah ustad insya ibu hayang boga anak jadi ustad hayang boga minat ustad hayang kurang gitu atau tenang bae ulah sieun teu kaparaban heuh be berkat be
Keluarnya. Bener cuma karena pamajikan Ustad mah bisa ditengar ke dia lamun bulan mulut bulan Rajab kuatan begitu sampai pamajikan Ustad mah mulut Rajab begitu datang bulan Sawal kuru deui atau tos puasa maksudna mangana teh aya minantu mah us insya lah cenah Ustad rekon boga minantu Ustad cenah di paraban kukulhu cenah eta aya jelema kos kitu Bang Ya. dah cenah ulah daek cenah boga minantu Ustad ka anakna kok teu ngomong kieu Neng ulah daek ka Ustad mah kurang kitu lah lila kaboga duit heuh tapi tereh kaboga anak Ustad patara make calana make eta make lo tiap lu pakai sarung mah tah mun pakai sarung mah teh nyaho Bo, euy Lagi sehari tapi kudu nu daek sol insya balik deh bu makanya jadi Islam nu kapah teh hese bener bunya ya Allah ngambek. kumaha cenah Islam nu kapah teh ku kieu salatna rajin ngajina rajin berjamaahna tara tinggal ngajina oge rajin nah eta nu kuat mah sodakohna daekan ka saluhureun hormat ka sahandapeun karunya ieu nu kuat teh makanya bu hei bu yang ditakutkan oleh orang Yahudi Nasrani dari umat Islam ketika sudah menyatu dalam diri seseorang ya Islam ya Muslim ya Muslim ya Islam ya jelema Muslim akhlakna oge memakai aturan undang-undang Islam ieu nu dipikasieun orang Yahudi teh bu makanya bu orang Yahudi Nasrani ingin menghancurkan umat Islam carana ayeuna digrogoti akhlakna bener lamun urang ngomongkeun maulid Isra Mi'raj berarti ngomongkeun akhlak sing ada ieu ayeuna teh Indonesia urang teh keur krisis akhlak bener bu tingali eta generasi urang barudak urang ya Allah eta anak urang dititah salat harares dititah ngaji harares ya Allah eta budak mah we ada unggal poengan ngomehang bener isu HP berang HP peuting HP bae eta budak ayeuna mah orok beureum nya kana YouTube aja atuh tinggal eta budak di palalinternya baheula mah inget zaman abdi keur ngora keneh bu baheula keur ngora keneh aya lagi ngora keneh sih ingat baheula ya Allah memeh magrib teh di masjid di mushola teh budak teh karumpul so sholawatan bener ya Allah reang budak teh di masjid baheula ieu di lembur abdi asli orang leuwih liang aja itu kudu biasa we off itu aneh namanya makanya pun tadi bahasa rada kasar kajenya makanya wing belah kulon tadi itu makanya bahasa rada kasar punten ibunya atau wing bahasa rada kasar tidak makhluk kasar ibu halus bu boh baheula mah eta ya Allah di masjid meme magrib teriak budak teh solawatan aya nu ngapalkeun sifat 20 wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawa qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat ilmun hayat sama basor kalam alimun hayun sami'un basirun arapaleun keneh budak baheula mah pan sarolot teh nama reang di mushola bener bu aya mah di mana eta barudak magrib belas ka imah HP bener bu atuh ieu horeng teh nu sok ngome HP teh lain budakna wungkul ibu geus sawana Kecing kuburan. bener lagi barang naik di paroto bae strek HP bae nama bubuk yang segitu dijadiin status manehna orang data karak lu pakai ijazah besar aplikasi terus gitu kayak main anjing status nakil hey hari ini aku hadir acara Isra Mi'raj lu Ustadznya ganteng. ternyata yang ceramahnya ganteng aku baru lihat orang kayak begini nah ini mau harus nyiar status bener paling rajin tukang nyiar status ibu-ibu nah dia jadi status baik mana nama bener kadang-kadang ayah ibu-ibu yang nanyain status jelas supaya kieu OTW
OTW ka mana jelema mah molor. Orang kan itu. Nya. Esok geura guys. Kadang-kadang kata ibu-ibu nanaon jadi status baik. Isuk-isuk rek masak, rek olah, bingung beureun masak naon. Nyen satu heula. Cepena kieu. Hei, hari ini masak apa ya? Kayaknya masak rendang enak deh. Pret sedang tinggi jadi kaya. Rendang. Rendang tidak usah gede. Berapa? Status baik kadang-kadang. Kadang pun kan ibu, aib rumah tangga kadang-kadang dijieun status. Benar. Aib bisa laki dijieun status mana? Terima kasih. Baik beranda lo berandanya. Di lo janda lo Pak. Kolot apa ora? Ini kolot aja palura. Ora patenanan jeung kudu nama panitia ngartinya maksudnya ceramah teh pan ngora kene bari kaset kayang tadi hareup teh nulis kitu parawan gimana ini kabeh kurang nyetrum aja Apa nambungan bo hei eta kadang-kadang aya ibu-ibu nyen status aib salaki na dijieun status tulisanna kieu suamiku tak segagah dulu. Icik aing naon maksudna pasti buka halaman berikutnya. Acenah aya mah barang na kos terong na ngaleog. Atuh meureun salaki nang sekolah. Makanya anu orang kos aing kieu weweg. Mati lu ge kuat keren anu. Ya, woi. Bu, HP baik, sing ade bijaklah menggunakan media sosial betul. Ini kadang-kadang ya Allah kagorengan batur ditulis di status. Masih aja tatama dieun status Allah Akbar. Sing ade bijaklah menggunakan media sosial. Iyalah orang Yahudi Nasrani tidak ingin menghancurkan umat Islam. Carana dengan teknologi tinggal di aina HP. Kabudakna jadi malas karena ngaji di tata salat jadi hese, bener Bu? HP. Naon deui cenah ustad akhlakna ieu keur dirusak orang Yahudi Nasrani. Naon deui cara berpakaian tingali eta parawan ayeuna awewe ayeuna pakaian geus teu jarareban bener Bu. Ya Allah punten ibu abi cici kalaresan di laladon di kota mah ya Allah eta ningali parawan ayeuna pakaian ya Allah geus teu jaralas. Kadang-kadang eta parawan ayeuna punten ibu pakaian umur 7 tahun dipakai ke umur 20 tahun. Atau awal luhur nonton hanap nengtet gigir ngelel gigir ngolol atau tinggal eta awe pakai calana kan meni meracak punya atau pan baheula mah calana teh ngaranna cut nah cut berai leungit jadi berai cut leungit jadi cut atau tinggal diberikan leutik punya punten nya lain ngayekeun punten di banyak hareupeun ibu-ibu eta kadang-kadang awewe ya Allah susu nonton barang matok jelas eta kadang-kadang hareupeun ustad geus temukan ka era bener Bu haju mending ai parawan budak ora ieu nih parah amat. eta nih make calana legging di ditu ieu Bogor terang calana legging teh calana lepet kayak anjing eta nih make celana legging make tank top doang isuk-isuk hareupeun ustad jogging apa di perumahan mah gitu aja uing kapan anjing di perumahan pakai celana legging pakai tank top doang isuk-isuk hareupeun ustad ieu tuh ka era hareupeun ustad atuh eta ustad nu nempo ya Allah atuh resep Lain mempan ieu nya. kami lah maksudna kieu ece punten nya maksudna ai parawan mah leuheung we nya dosa ge palaleupkeun keneh nempona maksudna pada ini bau tempon mah mah susuna geus di dieu teh hei Bo makana sing ada tutup aurat ka jeung tinggal sekolah tutup aurat Bo hei ieu bisa pada majar teh ibu-ibu ngomong kieu dah sareng usah ieu sareng sekolah kieu geus ini mulai nu kieu iya atuh pan aing teu beuki ge pan aki-aki mah hok saya molok peuring aja Bo sing ade ya anak kurang cara berpakaian ieu keur digrogot di akhlakna orang Yahudi betul makanya tutup aur
Ya sing ada yang ngeranda galak yang mereka dia. Nutup aurat sarua jeung wajibna salat. Sekali deui. Nutup aurat sarua jeung wajibna salat. Kajen teuing bapakna rajin salatna, indungna rajin ngajina, tapi lamun masih kene ngantep anakna muka aurat, diantep wae, dicicingkeun wae. Eta cek Rasul dayus la yadkhulul jannata abada. Tidak akan mencium baunya surga orang yang dayus, jangankan masuk mencium baunya surga tidak akan pernah orang yang dayus. Sahabat bertanya, "Wa man dayus ya Rasulullah?" Siapakah orang yang dayus itu? Alladzi yukirru ala ahli, orang yang membiarkan maksiat di keluargana. Anakna tadi kenutup aurat, diantep wae, dicicingkeun wae kokolotna. Eta dayus cek Rasul. Bahkan di pintu surga tertulis, "Anti haramun ala dayus." Hei surga cek Allah, mane haram diasupan ku jelema nu dayus. Makanya tuh gampang jadi kolot. Naon marototan aing. Ya mesti hafal kieu ya bisa ngomong. Tutup aur, insya. Bu, ya Allah, ibu-ibu teh mulia, awewe teh mul, tetanggung-tanggung Rasul nu ngamuliakeun awewe. Bu, baheula nya baheula. Dulu baheula nya. Dengekeun. Baheula samemeh datang Nabi, samemeh datang Rasulullah, awewe teh hargaan kecil. Ketika zaman jahiliyah, awewe teh hargaan murah. Murah awewe teh. Murah. Sarebu ge menang 3 buah. Murah banget. Sebelum punten, awewe itu dulu dilahirkan hanya untuk melahirkan. Sebagai alat pemuas nafsu saja dulu sebelum datang Nabi. Tapi ketika datang Nabi, datang Rasulullah, diangkat derajat awewe 3 kali lipat dibandingkan lalaki, Bu. Mana? Satu ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah," cek sahabat, "kepada siapakah di dunia ini yang pertama kali aku harus hormati?" Apa jawab Nabi? "Ummuka, ibumu." Sumaman terus siapa lagi Rasul? "Ummuka, ibumu." Sumaman terus siapa lagi Rasul? "Ummuka, ibumu." Sumaman terus siapa lagi Rasul? "Summa abuka," terus bapakmu. Ibu-ibu disebut 3 kali, bapak-bapak 1, ibu 3, bapak hiji, bapak 3. Bukan berarti Rasul tidak memuliakan laki-laki, tidak, tapi justru Rasul ingin mengangkat derajat perempuan utani nanti ayah hargana diangkat ku Rasul. Makanya ibu kudu bangga jadi awet lantaran geus dimuliakeun ku Rasul. Insya makanya ibu ngomong ka salaki, "Pak, orang teh awet teh mulia, makanya bapak kudu nyaah ka pamajikan." Itu bejakeun. Cek saha cek ustad itu. Pokoknya nama bapak cenah kudu nyaah ka pamajikan, ku bisa mah pamajikan tulah capek teuing di imah teh, Pak. Ayo nanya kawin, kumaha carana cenah usaha supaya pamajikan ulah capek teuing atuh bapak kawin deui supaya bantuan. Paling dibela gitu mah. Nah, Bu. Pan eta awewe di imah capek punya. Ibu capek tadi mah. Bener? Insyaallah capek jadi pamajikan teh, ya Allah ti isuk teh pika sore bebenah bae, bener Bu? Yang ngurus anak ngurus salaki, bener? Ya Allah capek eta pamajikan. Maka leuwih mah salut ibu ka awewe. Ka ieu pamajikan salut. Hebatna awewe dalam satu waktu beberapa pekerjaan bisa dilakukan, benar Bu? Makanya Bu, ternyata menurut kedokteran ternyata tulang ieuna awewe jeung lalaki beda. Tulang ieu naon ngaranna ieu? Bapak koklit. Benar nggih, batang kurang cetak kurang sia jeung ieu mah. Nah, tulang ieuna ieu lebih kandal. Ternyata perempuan itu lebih tebal tulang ieunnya dibandingkan lalaki. Makanya hebatna awewe dalam satu waktu beberapa pekerjaan bisa dilakukan, betul? Sok tinggali gerak kadang-kadang isuk-isuk ieuna bari nyusuan. Leungeunna bari ngagoreng. Ieuna bari nyusuan, leungeunna bari ngagoreng, sukuna bari ku sakose ngepel. Kumaha bisa kayak gitu. Aya teh nya. Baheula inget eta. Teu nya? Ieuna bari nyusuan, leungeunna bari ngagoreng, sukuna bari ku sakose ngepel, sumutna bari nyarekanan salaki. Aya teh kitu bener. Oh, ingin cenah rumah tangga jeung bapak sia geus 20 tahun can pernah dibungahkeun. Yang kitu mah kawin jeung RT nu kalan hayang. Ka RT disebutkan. Memang awe mah bawel sih nya. Ibu ngarasa teu bawel. Ih. Teu ngaku. Menurut kedokteran ya, ternyata perempuan itu lebih banyak bicaranya dibandingkan lelaki. Bener. Punten lamun lalaki
lalaki ngomong na satu kata, perempuan bisa puluhan kata. Lamun lalaki na puluhan kata, perempuan bisa ratusan kata. Sok tinggali. Dino abdi aya jelema, salakina nanya kieu ka pamajikana, "Neng, ai sangu geus asak encan." Sakitu urang nanya nama. "Neng, sangu geus asak encan." Sakitu doang. Nah, si pamajikana, "Lah, pan pagawean teh nya kudu kudu bahan justru cenah teh kotok soalnya." Padahal mah dipikir-pikir gampang aja jawabnya. "Neng, sangu geus asak encan." Encan, beres. Neng, udah pikati kotok sagala. Emang dasarnya beki ngomong. Bener. Makanya bapak-bapak sing sabar buat pamajikan. Ima pada urang we nya, pada urang ya, pada laki. Tak kudu sabar, Pak. Lamun teu sabar-sabar mah teh paeh urang, Pak. Itu. Makanya kunaon di Bogor Barat setelah dicek di KUA kantor urusan agama itu paling banyak data janda. Para raih wae salakina. Teu kuateun meureun. Bu, arek kumaha salaki teu tereh maot. Pamajikana hayang rupa-rupa, salakina penyakit paru-paru. Pan awe makana ngomong biasa. Ya punten ibu pamajikan usan ge sarua. Makana we masuk cicing bae. Lamun ngomong gitu dieu dah cicing bae. Itu kitu ngadekeun radio butut we. Tapi punten ibu memang ya itulah aya di nu abdi. Eta bapak-bapak beureun kesel ka pamajikanana. Isu-isu ngoceh bae. Bawel pamajikanana. Ngoceh bae. Keseleun eta salakina beureun bea kasabaran, diangkat pamajikanana, diasupkeun ka sumur. Ai teu lila ti jero sumur aya nu kaluar, ditanya ku salakina, "Sama neh aing jin." Urang sia keluar, aing geus 200 tahun teu keluar, karang ayeuna keluar. Urang kitu eta di jero sumur aya awe, boceh ku aing. Poe pamajikanana. Jin ge teu kuat teu. Makanya bapak-bapak boga pamajikan bagi ngomong mah atuh kudu syukur. Kata di teh memang sejatinya perempuan itu senang bicara benar. Emang kawin merasa ngomong. Justru lamun salaki boga pamajikan tepati ngomong eta kudu dipertanyakeun awewe apa lain. Masih gas, terus. Bo, hei, bo, awewe teh mulia. Ya dengek ke dia, ngomong seriusnya dengek ke. Ibu harus bangga jadi perempuan, jadi awewe. Kenapa? Bu, di antara kemuliaan perempuan, dengek ke. Di antara kemuliaan awewe, satu-satunya asmaul husna asma Allah. Nu aya dina diri jelema, aya na di awewe doang, eueuh dina laki mah. Sakali deui. Hiji-hijina asmaul husna asma Allah. Nu aya dina diri jelema, aya na di ibu-ibu doang, eueuh di bapak-bapak mah. Naon? Rahim. Rahim teh tina kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Eta rahim teh rahim Allah. Aya dina bahasa Arab ra aya ge ro. Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Eta rahim teh asmaul husna ibu. Eueuh lalaki mah teu bogaeun. Can pernah ngadenge lalaki reuneuh. Benar Bu? Makana ibu mulia eta aya asmaul husna. Hebat eta rahim Bu. Saking hebatna eta rahim, orang barat ge teu bisa nyieun. Punten ibu, orang barat mah dijieun nyieun irung supaya mancung di operasi plastik bisa bener. Bibir supaya rada beulah di operasi plastik bisa. Susu hayang seueur disamangka bisa. Sarek. Beneran di mah di operasi plastik bisa. Lalaki jadi awewe jadi lalaki di operasi plastik bisa bener. Tapi eta orang barat dititah nyieun rahim Allah mah teu bisaeun. Makanya geuning sok aya awewe nu teu bisa boga anak nyieun bayi tabung, terang bayi tabung. Bayi tabung teh euceun mahal, nyieun lagi ka Singapura eta. 200 juta, 300 juta. Aya nu 50 juta kan tabungan tabung urut. Makanya mulia. Bo. Makanya mulia awewe teh makana tutup aur. Ai barang mulia mah berarti barang mahal, ai barang mahal mah segel sing hade, makana tutup aur. Insya sing ada digrogoti akhlak dan cara berpakaian sing ada. Makana bu geus kieu bae lah namanya. Simpul nama kieu bae, anak urang geus didik agama. Ieu generasi urang ya barudak urang didik agama. Mun bisa mah budak teh pasantren.
Nu kencang pasantren. Kurang kencang pasantren. Lebih kencang pasantren. Insya pasantren tuh. Ayo jelema ngomong kila usah cenah rek naon anak masantren besikeun susah besikeun miskin. Kayak cenah lamun anak uing masantren kayak moal boga ijazah kadang boga ijazah menang gawe temen gawe moal boga duit temen boga duit bae. Aya jelema kos kitu embungeun masantren kan anak sieun susah sieun miskin. Emang aya ustad miskin aya? Eueuh can pernah ngadenge. Cenah ustad geuning tetangga uing itu aya ustad geuning anak miskin. Ibu lamun hayang nyaho ye, lamun aya ustad kiai miskin, lamun hayang nyaho eta teh encan beunghar. Salah kita ngomong. Ulah sok dikait-kaitkeun santri miskin ustad miskin nih. Sing ade. Pan ngadidik anak agama mah kewajiban bener. Urusan rezeki mah urusan Allah. Sing ade agamana heula ku tadi teh sing ade. Pan aya laguna geuning cek si Lesti teh Lesti nya teh. Ora ih. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu saya mencintamu aku tenang. Benar, ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu, ku jadikan engkau imam, bimbing aku jalan kebenaran, cintai aku karena bantuan atau Allah namanya doang. Balik deh ah. Cintai aku karena sayangi aku karena kasihi aku karena miliki aku karena bukan langit, bukan bumi, bukan pula matahari, ku jadikan saksi cinta hanya Allah sang maha cinta. Betul? Farsi Lesti ya tanya nama kos tuh. Ayo pok dari tampilin ku salakin. Gara-gara nempok Asep. Nah, tadi teh ya, bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintamu aku senang. Benar? Makana agama heula rek kumaha rek ngabimbing kana kebenaran, rek kumaha rek jadi imam lamun teu bisa agama. Benar? Karena agama heula insya balik deh bo makana didik anak agama rek kumaha eta anak urang agamana bener. Lamun teu dididik agama geus aya mah pasantrenkeun budak insya ulah sieun miskin ulah sieun susah lantaran jadi ustad insya wajar pernah ngadeng aya ustad miskin eueuh aing ge beunghar ya tuh punten ibu malin agul ku payung butut payung anyar ge boga. Apa sudah punten ya, maksud alhamdulillah sakit imah atuh boga dua, mobil boga dua, pamajikan hiji kene makanya keur tempat tempos ngeureuh herang gitu. Oh paroe kabeh. Wah, ya teman lain bagian. Sing ade. Urusan rezeki urusan Allah. Kira-kira rek nanya ke orang dia, ibu yakin teu nu ngarizkian Allah? Tuh bangun ragu mau jawab dari luar. Kan sekali dia nanya, ibu ya orang Kelapa Doyong, kira-kira yakin teu nu ngarizkian Allah? Lamun ibu bener yakin nu ngarizkian Allah, sing kuring rek nanya ka ibu-ibu sing tambah keyakinan ku pertanyaan uing bahwa nu ngarizkian Allah. Rek nanya ieu nya. Uing rek nanya. Nanya tuh. Uing rek nanya. Sing tambah keyakinan ku pertanyaan uing bahwa nu ngarizkian Allah. Benar? Rek nanya rek. Rek dia. Rek nanya. Ibu-ibu di dia pernah reuleuh. Cuma cengir odah tuh. Tan aya we nu teu reuleuh, ge bener. Rek nanya sekali ditambah keyakinan nu ngarizkian Allah deh kan. Ibu pernah reuleuh. Eta reuleuh 9 bulan eungap teu. Ngajuru nyeri teu. Wadaw.
koreng ngajuru nyeri ibunya nyeri lo tapi aneh ngajuru deh ya ngajuru teh nyeri kita ingat almarhum Umi kieu keur dieu ditanya ku uing cek uing kieu Umi punten bade tumaros sok mangga kasebangeun soleh sok mangga ka anakna ieu mereka anak mah gitu nya lamun anak nanya ka kolot kadang-kadang sok kitu nya Umi punten bade tumaros sok mangga kasebangeun punya teh ya ibunya teh ka anak eta kadang induk saking ibunya ka anak kadang-kadang nimang anak kos mah edan aya nang pulung teuing nang helang teuing nang pintang teuing kumane ngalakas saha papa hideung indung hideung kok mane meuni geuneuk oke sangnya punya angka anaknya kadang-kadang kita kolot aneh nanya induk saking punya angka anaknya kajenting anaknya hidupnya leutik hirup deh eta cek induk nama si raja cenah padahal bapak tukang ojek punya angka anak bu eta uing nanya ka Umi ka almarhum Umi keur dieu kayak kiri tanya horeng ngajuru teh nyeri ece cek uing ya Umi punten ai Umi keur ngajurukeun uing nyeri keur dieu ka teh budak bari molotot atuh Umi keur santai dieu uing nanya Umi punten ai Umi keur ngajurukeun uing nyeri keur dieu ka teh dahulu atuh meureun we nya jendol ahusia ai kuat soek-soek cenah pan air tiga soeknya sampai dijahit rokok kata ku bidan dijahit salah kina ngagoak sesaan 2 jahitan hei balik deui sing tambah keyakinan nu ngarizkian Allah balik deui nanya dengkeun nanya deui Bu ibu kan hamil teh 9 bulan bener eta orok di jero beuteung hirup teu atau eta dirizkian ku Allah sing ade makana lamun aya jelema ngadidik anak di pesantren sieun anak susah sieun miskin istighfar deui panu ngarizkian Allah atau tempo eta orok di jero beuteung 9 bulan atau eta hirup dirizkian ku Allah bener 9 bulan itu bukan waktu yang sebentar Bu Lila eta bener pan galibna kebiasaan hamil teh 9 bulan saeutik sakedeung na hamil eta 6 bulan panglila na hamil 4 tahun Imam Syafi'i dihamilkeun ku ibuna 4 tahun makana lamun aya di dia hamil 2 tahun can kaluar keneh wae tungguan wae tapi ka 4 tahun tah lamun 4 tahun can kaluar keneh wae buru-buru bedah besikeun anak bedul Bo eta orang di jero beuteung hirup teu eta dirizkian ku Allah bener padahal di jero beuteung tukang dagang suka ada tukang bulas gitu pabriki domil nya suka bapak nangiriman bulas jalan handap Solo doang nya tapi hirup tak dirizkian ku Allah borosok ke alam dunia eta orok lahir apakah eta orok geus bisa ngojek suka dagang sate teu bisa tapi dirizkian ku Allah dirizkian eta orok karak lahir teu bisa nanaon dirizkian mana buktina cai susu ibu eta teh getihen dipindahkeun ku Allah jadi cai susu kawasa Allah nyediakeun rezeki pikeun hambana alaisa bi abdin kaapa cek Allah jelema nah sia teh tinyaho kami nu ngarizkian anjeun cek Allah eta orok karak lahir ibu dirizkian mana cai susu ibu pan eta orok karak lahir moal naekeun dibere percikan atuh kapal aku cu bener eta cai susu ibu ya Allah makana bo eta boga orok ulambung nyusuan sing hadek eta gede pahalana ya cek dina kitab Bu cek dina kitab ternyata nyusuan anak teh gede pahalana nyusuan anak teh gede pahalana ya cek katerangan nyusuan anak Bu sakali nyot 1000 rahmat ku Allah dibikeun ka ibuna nu nyusuan budak sakali nyot kumaha mun nyot komo lamun nyot bener Masya Allah gede pahala Bu sakali nyot 1000 rahmat aina 2 tahun barakali nyot panen ku pahala makana ulambung nyusuan budak insya
hebat eta asi bu ayeuna mah geus kembali ke asi bae air susu ibu teh hebat bu sabadung-badungna budak baheula teu bodehekeun sabadung-badungna budak baheula kakolotna mah sieun bener naon sebabna asi air susu ibu dititah salat teh hese dititah ngaji teh hese asi tah berkah makana kunaon budak ayeuna dititah salat hese dititah ngaji hese atuh bener bae disusuan lagi ku sapi bener bu cek indungna teh cek gara salat oh cek gara ngaji eta asi teh ternyata pengaruhna luar biasa bu nurut ka budakna teh makana ulang bung nyusuan bu geus ayeuna mah kembali ke asi bae air susu ibu hebat eta susu ibu-ibu bu aya opat keistimewaan susu ibu-ibu dengekeun aya opat keistimewaan susu ibu-ibu hiji keistimewaan susu ibu-ibu mah taraku sireum ya atuh jajal Indomil dina gelas digemprong ku sireun 4 jam tapi susu ibu-ibu menang alek tapi kasuh sireum teu daekeun mau susu ini mah bu kecoa paeh oh beurit kejar ae kan aki-aki dong teu paeh mana nu kadua keistimewaan susu ibu-ibu tanpa isi ulang aya bae saya teman ya nu katilu keistimewaan susu ibu-ibu teh teu kadaluarsa sugana tanggal expired nu kaopat keistimewaan susu ibu-ibu teh cocok untuk semua umur barang jam 9 penting teh anakna ceurik di kodok burial nyok ayo barang jam 3 penting teh oh cek hidungna teh kayak ieu orok nanda deringna beda cenah ayo horeng teh orok kumisan nyusuk tapi ka isu eta malik waktu terjadi ka imahna cek malik kurang sih terjadi malik ka imah saya tapi motor di mana jeuluk bisa jeuluk cek kurang kitu aya orok niku gede dulu bisa pokoknya sing ada didik anak agam eta mah kewajiban urang urusan rezeki urusan Allah insya justru kamu geus agama nu dipegang moal diantep ku Allah bakal dijamin insya tah mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparin kakiatan tiasa ngajalankeun sagala diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala cukup mudah-mudahan disampaikan sing aya manfaatna nu benerna sadayana ti Allah nu salahna dari kebodohan saya pribadi mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kesalahan kita semua hingga pada akhirnya buah tomat buah beteuy tamat terima kasih wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi